kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Ayeuna kumaha carana ngajegkeun hirup? Pertama-tama perhatikeun heula, amati heula, talungtik heula kenyataan hirup anjeun sorangan dina kahirupan sapopoe. Salila ieu anjeun anu ngagunakeun pikiran atawa anjeun digunakeun ku pikiran. Anjeun ngagunakeun perasaan atawa perasaan anu ngagunakeun anjeun. Anjeun ngagunakeun hawa nafsu atawa hawa nafsu nu ngagunakeun anjeun. Goncangna anjeun dina hirup di alam dunya terjadi di antara nyaeta nalika anjeun digunakeun ku pikiran, digunakeun ku perasaan, digunakeun ku hawa nafsu. Hartina anjeun dikuasai nyaeta dikuasai ku pikiran, ku perasaan, ku hawa nafsu. Manusia anu dikuasai ku pikiran, perasaan jeung hawa nafsu cirina reaktif. Ari reaktif teh contona misalna suku ujang katincak ku Aden, begitu katincak ujang langsung spontan, anjing teh ngeule atuh anjing bari najong ke suku Aden misalnya, taeta ngaranna reaktif. Begitu katincak langsung marah harita keneh tanpa jeda, spontan. Ari sifat reaktif terbitna lain tina kasadaran diri anu sajati, tapi tina kasadaran hawa nafsu. Lamun ceuk istilah ilmiah disebut kasadaran kompulsif. Nyaeta kasadaran anu satingkat jeung kasadaran binatang. Contohna seperti mun ujang keur di kebon, di jajalaneun teh teu katingali aya oray, ku ujang teh eta oray teh katincak. Ta begitu katincak ku ujang pan eta oray teh langsung macok heueuh. Ta eta teh ngaranna reaktif. Kasadaranana kasadaran binatang disebut kasadaran kompulsif. Lamun cek istilah ilmiah atau istilah akademis. Jadi manusia anu reaktif eta teh tingkat kasadaranana sarua jeung binatang atawa aya dina kasadaran kabinatangan. Mata di akhirat loba manusia anu robah wujudna jadi wujud binatang. Sabab nalika keur hirupna di alam dunya maranehna hirup dina kasadaran kompulsif, nyaeta kasadaran anu sarua jeung kasadaran binatang. Kasadaran kompulsif terjadi nalika diri anjeun pacantel jeung pikiran, pacantel jeung perasaan, pacantel jeung hawa nafsu.
nalika anjeun pacantel jeung pikiran jeung perasaan jeung hawa nafsu anjeun moal bisa ngajegkeun hirup. Sabab ari hawa nafsu pikiran jeung perasaan mah henteu ajeg, di mana anjeun ngait kana perkara anu henteu ajeg, anjeun oge bakal kabawa henteu ajeg gitu. Jadi pikiran perasaan jeung hawa nafsu mah henteu ajeg, henteu stabil, osok robah-robah, osok kapangaruhan ku nanaon. Berosok perhatikeun ku ente, muncul dina pikiran, muncul dina perasaan, jeung muncul dina hawa nafsu mah robah-robah, ganti-ganti, datang dan pergi, timbul dan tenggelam, henteu permanen. Muncul dina pikiran contohna saperti persepsi atawa sangkaan, muncul dina perasaan contohna saperti emosi, muncul dina hawa nafsu contohna saperti kahayang. Jadi mun anjeun pacantel jeung pikiran jeung perasaan jeung hawa nafsu, mangka tekad ucap lampah anjeun teh bakal dumasar, bakal gumantung, bakal nuturkeun sangkaan, emosi jeung kahayang anu sifatna henteu ajeg, henteu stabil, anu bolak-balik nyaeta robah-robah. Nalika sangkaan robah, diri bakal ngilu robah. Nalika emosi robah, diri bakal ngilu robah. Nalika kahayang robah, diri bakal ngilu robah. Jadi kabawa kapangaruhan terombang-ambing ku perubahan-perubahan anu terjadi dina hawa nafsu, dina perasaan jeung dina pikiran, lamun diri anjeun dina hirup nyantel kadinya. Kusabab kitu mangka sangkaan, emosi jeung kahayang tong dijadikeun dasar, tong dijadikeun landasan hirup. Sabab mun hirup anjeun dumasar kadinya, anjeun moal bisa ajeg dina hirup. Kaduana tong dijadikeun dasar kebenaran. Sabab ari sangkaan, emosi jeung kahayang teu bisa dijadikeun dasar untuk menetapkan kebenaran. Sabab ari bener cek sangkaan, bener cek emosi, bener cek kahayang mah sifatna teh relatif. Sedengkeun ari kebenaran anu sabenerna mah sifat aslina teh mutlak, hartina tekad ucap lampah anjeun tong dumasar kana sangkaan, emosi jeung kahayang, tapi kudu dumasar kana kebenaran anu mutlak, anu ajeg. Jadi mun hirup hayang ajeg nyaeta hirup sebagai diri anu sajati, kudu kumaha? Pertama-tama kudu bisa ngaresotkeun cantelan-cantelan diri. Ulah pacantel eta diri jeung sesuatu anu henteu ajeg, anu henteu stabil, anu robah-robah. Pada umumna nu nyantel jeung diri teh aya dua macem. Kahiji pacantel jeung aya dina jero wujud,
Contohna saperti pacantel jeung pikiran, pacantel jeung perasaan, pacantel jeung hawa nafsu. Nu kadua pacantel jeung perkara atawa jeung sesuatu anu aya di luar wujud, nyata wujud anjeun. Contohna saperti pacantel jeung manusia anu sejen, boh anak, boh pamajikan, boh kolot, boh babaturan. Pacantel jeung benda-benda seperti mobil, motor, harta banda jeung sajabana. Pacantel jeung kaayaan, pacantel jeung kajadian, pacantel jeung jabatan jeung sajabana. Pacantel jeung nu geus terjadi di masa lalu, pacantel jeung nu acan terjadi di masa depan jeung saterusna. Ayeuna kumaha cara ngalesotkeunna? Ngalesotkeunna bertahap, butuh proses. Jadi kudu step by step. Ngalesotkeunna teh ti jero kaluar. Jadi mimitina lesotkeun heula cantelan-cantelan nu aya di jero wujud anjeun. Hiji-hiji ngalesotkeunana. Misalna kahiji ngalesotkeun cantelan antara diri jeung pikiran. Carana mun geus beres dikir tuluikeun kana wukuf. Ari wukuf teh mengheningkan cipta atawa ngaraga meneng, lamun cek bahasa Sunda mah. Cicingkeun sakabeh anggota badan ulah aya anu gerak. Peuremkeun panon, tuluy robah pola napas tina pola napas pendek kana pola napas panjang. Apa bedana? Bedana pola napas pendek mah hawa teh asup tina irung nepi kana dada. Ari napas panjang mah tina irung nepi kana beuteung, kana handapeun bujal. Ta napasna narik napas sing nepi eta napasna kana handapeun bujal. Narik napasna lalaunan nepi ka awak ente ngarasa tenang. Lamun geus karasa tenang, tuluy ku ente perhatikeun naon anu muncul dina pikiran. Jadi diajar mengamati pikiran. Naon wae nu muncul dina pikiran keun we eta mah ulah dinanang, ulah dikomentari, ulah ditanya, ulah dinilai, ulah direspon. Ente mah cukup lalajo hungkul, lalajo pikiran ente sorangan. Engke lila-lila ente bakal sadar yen diri ente teh lain pikiran, tapi anu keur ngalalajoanan pikiran. Jadi bakal sadar yen antara diri ente jeung pikiran teh aya jarak. Lamun teu aya jarak mah ente moal bisa merhatikeun pikiran ente sorangan. Tamun geus sadar saperti kitu, eta ngandung harti ente teh geus teu pati pacantel jeung pikiran. Artina cantelan antara anjeun jeung pikiran teh lesot nalika anjeun sadar kana gerak-gerikna pikiran anjeun sorangan. Lamun geus saperti kitu, mangka bawalah eta kasadaran ente terhadap pikiran ente sorangan teh kana kahirupan ente sapopoe. Tatina terbiasa memperhatikan pikiran,
ente jadi sadar kana gerak-gerikna pikiran jeung kana bahasa pikiran. Lila-lila ente bakal bisa berdialog jeung pikiran. Kadituna ente bakal sadar yen saestuna ente teh punya pilihan, punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak pikiran ente. Mun ente geus bisa sadar nepi ka dinya, nu selanjutna ente kudu boga dasar anu kuat dina hal menyetujui atau menolak pikiran. Dasar anu kuat teh nyaeta anu ajeg, nyaeta kebenaran anu mutlak, nyaeta wahyu. Jadi ente kudu apa kana wahyu, minimal kana garis-garis besarna atau kana inti-intina, sehingga nalika ente mempertimbangkan naon anu diajukeun ku pikiran ka diri ente, ente boga dasar anu mutlak pikeun menolak atau menerima gitu. Lamun geus bisa kitu kakara, tekad ucap lampah ente teh bakal naik tina reaktif kana responsif. Bedana ari reaktif mah siga tadi nyaeta spontan, begitu katincak langsung ngacacang. Ari responsif mah aya jeda waktu maksimal 30 detik. Di rentang waktu eta ente mempertimbangkan berbagai usulan anu muncul ti jero wujud ente, dan begitu terjadi seperti katincak teh eta teh di jero diri ente teh loba usul. Cek pikiran mah kieu, cek perasaan mah kieu, cek hawa nafsu mah kieu. Tadi dinya ente memilah jeung memilih ngagunakeun budi anu budi eta eusina rekaman data-data berupa wahyu jeung pamilih dina nentukeun respon ente terhadap eta kajadian atau terhadap eta kaayaan. Jadi respon ente teh kumaha ceuk wahyu, nyaeta wahyu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta eta teh jadi sumber kebenaran tina tekad ucap lampah ente berdasarkan kebenaran anu hakiki, nyaeta kebenaran anu ditetepkeun ku Gusti Allah melalui wahyu. Kebenaran Gusti Allah mah mutlak, artina ajeg terobah-robah, teu kapangaruhan ku makhluk, ku kaayaan jeung kajadian. Hawa nafsu ente, pikiran ente, perasaan ente, kejadian-kejadian, keayaan-keayaan, perubahan-perubahan alam, eueuh pangaruhna kana ajegna kebenaran Gusti Allah. Hartina sejak ditetapkeun ku Gusti Allah sebagai kebenaran, mangka eta kebenaran teh bakal tetap jadi kebenaran sok sanajan migawena saeutik. Nya kitu deui sabalikna, sejak ditetepkeun sebagai kebatilan, mangka eta kebatilan teh bakal tetap jadi kebatilan sok sanajan dipigawe ku loba jalma. Kusabab kitu mun hirup hayang ajeg, mangka hiruplah anjeun di atas kebenaran. Pacantelna teh nyaeta pacantel jeung Gusti Allah, nyaeta melalui wahyuna.
Jadi gera robah pola peredaran tekad ucap lampah anjeun tina kasadaran binatang kana kasadaran manusia, tina reaktif kana responsif, tina dumasar kana pikiran perasaan jeung hawa nafsu jadi dumasar ka Gusti Allah nyaeta kana wahyuna. Setiap tekad ucap lampah anu dipake ku anjeun atas dasar sadar ka Gusti Allah ta etalah zikir anu gede, zikir anu nyata. Sebab secara global, secara garis besar zikir dibagi dua, kahiji zikir labdi, kedua zikir fi'li. Zikir labdi aya hurufna, zikir fi'li mah eueuh hurufan, nyaeta zikir teh zikir ku pagawean, ku perbuatan, saperti respon ente terhadap kejadian-kejadian, terhadap keadaan-keadaan atas dasar eling jeung sadar ka Gusti Allah. Taeta zikir anu gede, zikir anu tingkatanana leuwih luhur. Taeta bakal jadi wujud tina ajegna hirup anjeun, nyaeta hirup anu tenang, anu mayeng dina katenanganana, anu kasadaranana pinuh ku kasadaran ka Gusti Allah, anu tegoncang ku kasieun, tegoncang ku kasedih, ku kaayaan, ku perubahan. Sok sanajan kaayaan robah-robah, kejadian bertubi-tubi eueuh pangaruhna, encek istilah kolot mah la tahop wala tahjan innallaha ma'ana. Terjadi kasieun jeung terjadi kasedih sabab sadar kuring salawasna dibarengan ku Gusti Allah. Jalma anu geus sadar ngarasa dibarengan ku Gusti Allah, hatena teu waleh bungah sabab eueuh nu katingali anu Gusti Allahna, anu ngresakeunana, anu kagunganana. Dalamun anjeun hirup dina kanyataan anu kitu, mangka anjeunlah anu meunang ondangan kahadiratna Gusti Allah, kahadiratna Rob. Ya ayatuhan nafsu mutmainnah, wahai diri anu tenang, itu kan nyata anu diasupkeun kana kanikmatan hirup, anu kanikmatanana teu kapangaruhan ku nanaon, sabab ente geus aya dina aslina. Asli nama hirup itu sendiri sudah merupakan kenikmatan anu geus dilanggengkeun ku Gusti Allah, sabab hirup mah teu keuna ku paeh, nu keuna ku paeh mah lain hirup tapi kahirupan. Ari kahirupan teh nyatana jasad. Jadi ente geus sadar kana hirup, panggih jeung tenangna hirup, panggih jeung nikmatna hirup, mangka salila ente hirup, ente tenang, ente nyaman, ente nikmat, ente bungah. Ta eta teh berarti ente teh geus aya di sorga. Sok sanajan awakna di dunya keneh.